Ayah hiji jelema luhur munggu Allah tanpa korban. Dina harti korban teh naon nu kurang dikorbankeun ka Gusti Allah. Moal aya jelema diangkat jadi wali Allah teu pernah ngorbankeun naon nu boga. Ilmu boga teh korbankeun ulah pake reangan duit. Harta boga teh korbankeun pake ka Gusti Allah. Wawasan korbankeun wawasan. Kurang boro-boro ngorban-ngorbankeun kitu ngorbankeun waktu berarti tah diuk ti penting maca Quran atau maca salat teu pernah korban urang leuwih teh eta ngorbankeun waktuna pake ka Allah ngorbankeun hartana pake ka Allah ngorbankeun wawasanana pake ka Allah lamun enggeus dikorbankeun sagala rupa karak jadi waliun min auliyaillah korbankeun ku urang ka Gusti Allah mana ieu nu demi Allah. Tapi orang itu pernah ngorbankan waktu pakai ibadah ke Gusti Allah. Jam 2 udah mandi, wudu, ngerapi, pakai baju, pakai hanana, pakai sesengitan, mau naya minyak duyung. Abe orang hayal kerja imam minyak dupai mah. Asal aing terepai. Tuh ya. Salat Allahu Akbar. Diuk batur saat ieu keur lelap sare tadi beurang ngecapek di pasar di kantor berbagai-bagai lapangan ku ari teu bisa hudang Gusti abdi tengah beuting ieu hudang ngorbankeun waktu sahanu teu tunduh tapi ku abdi tunduh terek ditahan ieu teh hanya semata-mata neangan ridho Gusti be abdi teh ngorbankeun waktu penting nu kuduna mah sare abdi teh sarua abdi ge tunduh Gusti Gusti Maha Uninga tapi ku abdi deuk dikorbankeun pake ibadah ka Gusti Allah tah korban waktu eta tah masyaallah datanglah ka subuh tah subuhna bau HS blok tak mah kodok datang ke asar sak pamajikan aing ge bisa ibadah kos kitu mah atuh penting lah hudang bedang saheres mah we dahar we numpak-numpak da kumaha teh sih ieu lah urang mimitian gerak kurang korbankeun urang boga ilmu bikeun ka batu ulah aya nanaon di jero hate abdi teh katitipan ilmu ku Gusti aya nu hayangan ieu teh hiji dua santri atawa kadang urang teh diondang ka mushola pengajian mingguan malam Gusti ieu teh titipan ilmu teh gua abdi rek dibikeun bae tanpa aya embel-embel ngorbankeun waktu ngorbankeun ilmu demi meraih ridho Allah Subhanahu wa taala korbankeun urang ieu mah pan lamun diondang ka mana geus kieu bae ka mana cenah diondang na kieu ka anu daerah Beling tuh kieu goblok jasa ieu mah ieu mah kolot-kolot mah bangun teu terdidik daerah nih mah ieu mah kabawa paeh meureun ya watakna kos kitu tah ya Allah ya Rabb ih robahna ngaji ku ngajina meureunan asup ti dieu kaluar ti dieu bae meureun. Nah iyalah orang kudu bisa ngorbankeun urang dakwah teh kadanan cara Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam dakwah kadanan cara Kangjeng Nabi Musa alaihissalam dakwah kadanan cara Kangjeng Nabi Isa komo Kangjeng Nabi urang mah atuh cara guru-guru urang dakwah teh mimiti pamajikan urang dakwah neng wayahna lah tuh nya urang rek menghadap bulan haji urang puasa ke tarwiyah arpangan cenah cak kiai mulaina ti tanggal hiji gede jasa ganjaranan ngomong bae tu di dinya heula bae sih geus kadenge teh ku ceuli aing sok ngajakan pamajikan heulanan sorangan bae kayak pamajikan menuturkeun itu mah ka pamajikan ngomong bae di dinya ngabual-bual bae dahar minum cek salakina aing puyeng ada ieu mah boga pamajikan watak pamajikan ada si hade lamun deuk boga pamajikan anu tadina mah santren abe diajak ibadahna ngeunaan ji cenah kula bang di sekolah tadina lain santri paingan teu nurut kawin deui kan ngeunaheun tuh sia mah pas bae tungtuna mah lain ka sorga ribut mah ngulu
Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang tempo geura sejarah nabi-nabi nu baraheura korbanna luar biasa. Urang tempo para aulia-aulia Allah ngorbankeun dirina luar biasa. Namun urang nyaritakeun Tuan Syabdul Qadir beuh korban-korbanna luar biasa. Urang nyaritakeun Abu Hasan As-Sajili ngorbankeun dirina luar biasa, datangkan ninggalkeun lembur segala eta teh ngaranna ngorbankeun segala-galana demi meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Ieu mah geus ulah hese-hese urang mah nyontot teh ieu bae Abuya Sulaiman bin Kiai Haji Asdani tah tuturkeun sepak terjang ibadahna anu khawarikna kaistimewaanana geus pada arapal, guru-guru urang ge ngadongeng-dongengkeun, tapi ulah nempo etana, nempo teh ibadahna. Adapun karomahna mah deuk dibere kitu kumaha Allah. Nu penting urang nuturkeun sepak terjangna. Hiji Abuya mah teu leupas ti dalail, nomor kadua teu leupas ti zikir, nomor katiluna teu leupas tina wudu. Dawamul wudu ye. Kula ye lamun kudu dibejakeun mah gering sebenarnya. Muriang tadi kan ngaji suara ge eueuh keur paminggu teh. Suara teh eueuh muriang asana moal bisa ya ka dieu moal bisa. Kieu betah sare ge setengah jam sekali gudang salat. Terus istirahat kieu dihadiahan ye kukula dihadiahan. Abuya teh dihadiahan, lamun abuya ieu bener luhur cak kula dina hadiahna. Cageurkeun ti korok kula. Tapi dina hate tuh ngomong kitu entou si masuk aja yang nyaho bayaran nah hate ngomongkeun coba ka rumah Abuya langsung kula kieu ngimpi saeuti Masya Allah hudang cagur dan nu mantak tadi ka Haji Apip saudara mah ka Haji gering ieu teh suara eueuh tapi tadi hang hadiahan Abuya menta ka Gusti ka rumah Abuya cagur ieu makan kontan mantap kita tadi langsung ndek ka ditu teh ndek geus hadir Abuyana lain letik-letik jelema kan berarti. Nah ngana ngomong eta cara ngahadirkeun aku mah babari kumaha pencapek sok sia mah kitu kan ngahadirkeun teh kos mah rusak atuh lain deui aya urusan ala teh kos kitu mah nah cakeut iyalah karomah Abuya nu mantap kula takjubna luar biasa. Ingat be ka Abah sok dongeng we di dapur lain jelema leutik Abuya kontan kula langsung cager eta teh ti kamari geuring teh nu sok hese jasa cagerna lamun lain diurut segala macam-macam diistirahatkeun tiba-tiba hudang asar cager ari ngandalkeun amal urang mah sakumaha tadi pabelit jasa komo di akhir zaman ayeuna mah lamun teu nali-nalikeun diri jeung nu geus mararaot atuh meureun urang mah ieu hese kasalamet mentak urang mah nyangreud-nyangreudkeun ka ditu bae ku nu geus pararae jaekeun hirup wae kos kitu tah atuh pimana ya Allah ya dobata kurang kudu sering zarah ka kuburan-kuburan aya hiji jelema zarah ka kuburan ceurik di kuburan insyaallah kataji ceurik Indonesia eta macan orang ceurik ja cering di gua kene deh gua kene bangsa pantaran umur 27 tahun lah Masya Allah cerik di luhur kuburan bisa ada tuh kalau nanti bisa jajara bari cerik barang geus ditanya sia ieu zarah khusu amat datang ka cerik emang kumaha kunaon lain naon cenah nu dikuburna bebene kula pae teu beres sih Mas Cerik ge bangsa urang talaga ieu mah potonganna bangsa teu beres
sudah lain husu itu bagus ya Allah ya Rabbi. Aya di nuzara cerik teh mah kolot tapi kolot beneran ya mah. Pohara babacaan lagi orang itu bisa teh babacaan kos gitu. Datang ke kiai gitu barisa babacaan kos gitu. Cerik. Wah, ya hebat ya we. Kajian kumaha ge hebat. Tanya, "Ya sia ieu cerik jarah khusu apa naon lain?" Kunaon? Minggu kamari aing jarah ka dieu ceuk. Dibere alamat. Teu tembus. Jadi aing ulangan deui ku ari ka dieu. Wah, ieu bangsa urang Pasir Gadung deui bae ieu. Wah, teu beres. Zarah-zarah teh kararitu. Ieu mah ieu zarah nu kos kari mah kudu da urang dibawakeun rantai. Teu baes ya mah zarah. Masya Allah kari macem-macem orang zarah teh. Ya Allah ya Rabbi. Ai Haji Pendi mah sering kula diajak zarah. Lain sekali sering puluhan kali. Eueuh karasana cenah. Eueuh karasana. Sama sekali cenah. Kula pernah manggihan angin sungguh leber. Alhamdulillah nu tiluan manggihan nu duaan mah ieu tah. Bareng ditanya ngaji manggi angin henteu. Angin sakitu gede da henteu bae. Ya Allah. Satu ketika deui zarah deui ka wali di Garut. Eta memanggil sesengitan pohar aja sesengit aduh hese diceritakeun nanya ke Pak Haji Agus hambeu Haji Mamin almarhum aya cenah saeutik nah deres tanya ke Haji Pendi Haji hambeu naon sesengitan gambetan teu henteu ya Allah ya Rabbi can orang teh manggih teh can nyorang nya mun urang kapanggih teh ya nyana manggihan teh pernah peuting diajak ka di Garut deui nyekelan bae ka kula kunaon sih nyekelan bae ieu ini teh cenah kiai neuleun teu naon kula mah neuleun naon itu cenah bukna panjang amat giliran kunti anak we nyana neuleun beureun sabangsa meureun nya. Ya Allah ya Rabbi bangsa nama bisa akur eta ieu zarah-zarah terus sekarang itu ya Allah ya Rabbi ai zarah jeung Habib Lutfi baca teu panjang-panjang ulah diajak zarah nangtung da cenah kikian iya oh iya ya udah ya cekula macan naon sih kula bangga siap we macan naon sih ayo baik dituturkan itu bacaan naon Masya Allah singkat bari nangtung baik lain sekali aya 3 kali nazarah model kitu teh nangtung salam kikituan bae nya mantap Haji Pendi nurutan asal datang bae ka kubur oh iya betul wah ieu budak loba teh ngadahar obat ya Masya Allah beda aja lu ngaluhur zarah ya langsung nyambungan enggeusnya bebeja Habib Lutfi mah ketemu begini ya Allah ya Rabbi seperti eta aya Habib Lutfi mah zarah teh kapanggih jeung Sohibul Makbarah ari si ieu mah kapanggih teh jeung jurig para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Uliya alhamdulillah kurang kumpul di dieu di Nararaga haul Kiai Haji Sulaiman bin Kiai Haji Asdani anu baheula abah kula sok sering ngadongengkeun Kiai Sulaiman sering ngadongeng-dongeng tah mun keur ngaji atau ngobrol. Masya Allah teka zamanan tapi kula
Sulaiman orang pondok tukang lauk tuh mah. Ayo Ki Sulaiman di lain sambarangan jelema sering didongeng-dongeng teh kamonesan-kamonesanana. Abah baheula pernah ngadongengkeun Abuya Sulaiman ieu pernah ngalawudu kabeneran hese cai. Jadi cah sumurna eueuh caian, wallahu alam sumurna di mana. Di dieu ieu maksudna di kampungna. Tah eta teh cai teh ngan ditepak doang ku Abuya Sulaiman mah. Sumur ditepak, plek cai naik ka luhur. Di pondok pernah Haji Pendi wudu aya caian ngadadak saat. Sabalikna jasa ieu mah Masya Allah meren beda ilmunya. Wahara Ki Sulaiman Gusti Allah dongeng Abah kula sok ngadengekeun we di dapur. Masya Allah aya deui dongengna hiji mangsa Abuya Sulaiman naik sepeda haji kempes sepedana teu neangan nu ngompaknya mah langsung we ditoelan paranti pentilna teh eta kitu goblok eta kencang deui aya deui anginna kamari kula jeung nyana mobil betus opat kabeh biasana mobil batilok betus opat ca hiji paling ge ieu mah opat kabeh geus lah ngaji tatungguan mobil eta aing mah mobil aya keneh tinggalkeun we ku kula geus bodo teuing geus urusan nyana teh geus. Jadi ayana dina naas heran. Masya Allah ya mun cara kolot baheula mah disebutna unit teh kotok. Itu kan jelema kudu boga yuni kembang mah yuni kembang ti jauh di alaan ditenden di luhur meja ngaranna yuni kembang seungit bagus ari ieu mah yuni teh kotok teh kotok mah kajen teuing di meja dicempal dibalangkeun ieu modelna. Ya Karim ya Allah loba kaistimewaan almarhum almaghfur lah mah sazaman meureun nyana ejeung uyut kula Ki Khairun eta lan sok didongeng-dongeng kiai baheula mah tilok loba omong tara loba omong kiai baheula mah sebab di jero kolbuna zikir ka Gusti Allah. Masya Allah Karim sararakti lamun baheula Abah Haji Odik zaman Belanda jelema sacilongok datang kabeh ka Cilongok ngan saukur ditita ka kolong meja sagedena kolong meja sakumaha sih tapi dipuatan ku jelema sakampung muat kabeh di kolong meja datang ka kuari moal ka harti ayo ka kolong meja bros ka kolong meja beres kabeh sakampung teh beureunan lambereun aya 500 mah aya asup kabeh ka kolong meja Belanda aya tadi ayo orang sini pada masuk ke sini pada kemana ini atuh Abah Haji Odik gak tahu coba aja lihat di deuleun ku Belanda sumber sakitu ngabringna arareueuh samodel jeung Abuya Sulaiman di dieu kitu sabenerna mah jelema diasup-asupkeun kabeh di buya mah di dieu teh lain ka handapeun lain ka kolong meja ka balik lawang asal jelema di udah ku Belanda asupkeun ka balik lawang tak asup ka dinya gua semua sagedena balik lawang atuh paling mah hiduaan tapi eta 20-an 50-an asup kabeh ka dinya eta ilmu bisa karar itu teh heran menang di mana teh ilmu kos karar itu geus aya di Mbah Google coba cokot. Masya Allah eta ilmu ternyata ilmu kos kitu mah lain tina wirid lain ngahajakeun ku urang di wirid hayang boga kos kitu lain eta mah asar ibadah anu ku Allah dibere nyana nage kaget iraha diperlukeun iraha dibutuhkeun Allah mere eta lah anu sok disebut karomah di urang teh loba kiai-kiai berkaromah nu sabener nama nu mantak incuna Haji Apip sing ada eta kuari ge beuki jasa kami karamah eta lantaran bapak berkaromah jadi kuari beuki mih karomah
bukan daharin malulu. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lamun kurang dicuk-cuk ti baheulana ahli-ahli Allah, para mursalin, para nabiin, para aulia-aulia Allah ngabogaan kamonesan-kamonesan, ngabogaan kaistimewaan-kaistimewaan. Baheula aya hiji nabi ngaranna Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis salam. Kangjeng Nabi Ibrahim teh muta'azzar, bapakna mah tukang ngajualan patung. Masya Allah, bapakna tukang nyeunaan patung sekaligus ngajualan patung. Anak nama diangkat jadi rasul ku Gusti Allah. Ironi anu luar biasa, nyangakeun sadaya-daya ka Gusti Allah. Aya anu bapana rasul, aya anu bapana rasul anakna kafir. Kanjeng Nabi Nuh. Aya anu anakna rasul bapana kafir, Kanjeng Nabi Ibrahim. Aya anu salakina rasul, nabi rasul, pamajikanana kafir, Kanjeng Nabi Lut. Aya anu rasul mamangku anjeun, Abu Jahal, Abu Lahab, nabi urang. Haji Pendi bayu, wow, nya nama tinya anak ka anak akur. Geus teu kudu dicaritakeun kos kitu belah pokona mah. Ya Allah ya Rabb. Tah ararane Kanjeng Nabi Ibrahim teh dakwah, sageusna dakwah teh ngajakan ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah Raja Namrud ngaku pangeran, aing pangeran teh, justru Kanjeng Nabi Ibrahim ngajakan bertauhid ka Gusti Allah. Jadi tangkap, kan geus ditangkap, kita tunduk ke Raja Namrud, teu bisa, otomatis dibeuleung. Masya Allah, kuari mah Habib Bahar kakarak dipicen doang, encan sakumaha lah dipicen mah sakitu. Habib Rizik dipicen, encan sakumaha, encan. Loba kiai-kiai nu ditararangkep, encan sakumaha, baheula mah dibeuleung. Baheula di zaman Pak Harto nu diredet, sabaraha meuleun. Tanggung jawab di akhirat, wallahu a'lam. Engke bae urang saksian. Penting mah urang mah minta ka Gusti Allah negara urang salamet. Pemerintahna salamet, polisi salamet, TNI salamet, urang pang salamet masa kitu. Tuh, semua gede jasa aminna, hasud zaman. Tah, iya Kanjeng Nabi Ibrahim dibeuleum. Raja Namrud, dia beda pangeran. Kanjeng Nabi Ibrahim ngajak tauhid, ngajak bertauhid. Raja Namrud, Fir'aun Namrud mah ngaku pangeran. Kesimpulan nama gancang ceritana dibelem, tapi Gusti Allah mereka sen ya narukuni barda wasalaman ala Ibrahim. Hei sene kuni barda sing tiis mana wasalaman ala Ibrahim, awas salametkeun Ibrahim. Saeutik pegang ngarasa panas, awas ya sene diancam ka sia. Sieun sana. Begitu Kanjeng Nabi Ibrahim dibelem senetik tiis teu panas setik-setik aja. Entak babaca adana lamun aya seuneu eta ya narukuni barda wasalaman ala Ibrahim. Baca ge kumaha haji 3 kali. Cok geura baca. Mana korek? Ayo cepat. Hanya cuma manjur tante bala bensinan heula habak dulu tiis malah cara radi tetanggalan ya Karim. Masya Allah, bubuahan ayah segala rupa kerek di jero sini. Cek Raja Namrud geus beres seuneu parem buka tinggal arangna doang beureum. Ternyata kerek we Kanjeng Nabi Ibrahim kesangan kesang nikmat sare. Masya Allah, maha kawasa Allah seuneueuna naon. Beres dibelem gancang caritana Kanjeng Nabi Ibrahim teh
Gusti Allah titah ka Syria eta kejadian di belum teh di tungtung Turki urang mun ka Turki kuari aya urut tempat belum Kangjeng Nabi Ibrahim Turki terus tungtung di itu aya urut belum Kangjeng Nabi Ibrahim diabadikeun ti kayu besindeuk ngilu ka ditu hayu jeung kula ka Turki Turki teh Garut turunan kidul terus kita ke Surya di Al-Quran dijelaskan qala inni zahibun ila rabbi sayahdi masya Allah cek Gusti Allah Ibrahim berangkat ajeun ke Syria langsung Kanjeng Nabi Ibrahim teh ngadoa ya Allah ya Rabb salametna abdi Gusti tina pembeleuman Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam maka abdi bersyukur ka Gusti abdi rek sodako embe 1000 sapi 300 onta 100 dicoba ku urang lamun diduitkeun embe 1000 sabaraha duit kali 5 juta cepat atuh lain diayaan sia saya mah jeung bodoh mah heran mah sapi 300 kali 25 juta iya deui bae tuh kan onta 100 masya Allah kali 25 juta wah datang ke malaikat salangit kabeh nongton Gusti cek malaikat Jibril di teu bade sumping ka hamba Gusti aduh jadi kekasih Gusti ngaran Ibrahim abi teh nanya kali itu mangga cek Gusti Allah malaikat Jibril langsung turun Ibrahim seluruh malaikat di langit kahiji kadua katilu kaopat sampai katujuh kataji ku anjeun kataji naon ieu anjeun teh dibeuleum salamet kuari sodaqah embe 1000 sapi 300 onta 100 nata teu hook teu lebar teu nyaah cek Kanjeng Nabi Ibrahim otak di mana aya kitu atuh awak kula bage dikorbankeun dibeuleum masalah atuh komo ieu deui jeung Allah awak kula dibeuleum masalah sebab lain nu kula awak kula jeung roh-rohna nu Allah boga embe 1000 nu Allah sapi 300 nu Allah onta 100 nu Allah wari disodakokeun dalam rangka syukuran ka Gusti Allah atuh tadina ge nu Allah ieu dikaallahkeun deui percis ku urang talaga karang talaga ngomongna kadar itu pan ieu atuh nu Allah ieu kadiekeun sia tah nu Allah lain mikeun kadiekeun ieu bedana Kanjeng Nabi Ibrahim jeung urang talaga bloon urang talaga mah ya Allah kagarak ditanya aku Kanjeng Nabi Ibrahim aya ente sahan sebenarnya jeung urang mana hampura Ibrahim ulah teh makhluk langit saha ulah teh Jibril masya Allah aya naon ka dieu kataji hayang nanya kok popoharan amat ieu sedekah cek Kanjeng Nabi Ibrahim syukuran kula bahkan kula ngadoa ka Gusti Allah saksian Jibril ngadoa naon boro-boro eta di harta andai kata kula boga anak ge endek dibikeun ka Gusti Allah kos kitulah Kanjeng Nabi Ibrahim barahan lumantak Gusti Allah nyebutkeun anta khalili anjeun teh kakasih kaula anjeun teh pikaresepkeun kaula kitulah Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam terus setahun 2 tahun 3 tahun masya Allah dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Kanjeng Nabi Ibrahim dibere boga anak ngaranna Ismail ya karim Kanjeng Nabi Ismail teh nya kase nya pikarespeun capeta hiji jelema neuleuh Kanjeng Nabi Ismail tersep pinter aya di Kanjeng Nabi Ismail kasep aya di Kanjeng Nabi Ismail capetan aya di Kanjeng Nabi Ismail pokokna saha bae nu ningali Kanjeng Nabi Ismail resep
awewe lamun ningali Kangjeng Nabi Ismail padahal saat eta teh masih budak kene umur 7 tahun cara ngikicep beuki gede ka belah dieuna beuki pikaresepeun bahkan diajak diskusi ku Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam nerembel bae boga ilmu langsung ti Gusti Allah pinter luar biasa urang geuleuh Kangjeng Nabi Ismail mah kos kitu tak aya neuleuh beka dia senep kunaon boga beungeut kos kitunya ya Allah ya nah iyalah Kangjeng Nabi Ibrahim teh dibere anak ku Gusti Allah Rabbi cek Kangjeng Nabi Ibrahim abdi nyuhunkeun anak anu bagus ya Allah dibere lah Kangjeng Nabi Ismail alaihissalam datanglah ke umur 13 tahun pikaresepeun pikadeudeun pikanyaah nu tadina Kangjeng Nabi Ismail dibawa ku Kangjeng Nabi Ibrahim waktu hamilna Siti Hajar diajak ke Mekah ayakna di Mekah begitu ditinggali Kangjeng Nabi Ismail teh Masya Allah cek Kangjeng Nabi Ibrahim budak teh pilucueun piresepeun pohara ditegor ku Gusti Allah melalui impian dina impianana inni azbahuka anzur madza tara ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara cek Kangjeng Nabi Ibrahim Ismail abah ngimpi naon bah dina impian anak abah teh ieu teh mencit anjeun kumaha pendapat anjeun hehe bah ai ngaran-ngaran parentah Allah mah laksanakeun bah ya batif almazatu ya abatif almatu mah abah naon anu parentah laksanakeun satajuduni bakal manggihan abah ka abdi minas sabirin abdi teh jelema anu nemah geus ulah sieun-sieun pencit abdi eta anak pohara jasa cek Kangjeng Nabi Ibrahim teh ngimpi teh tanggal 8 tarwiyah meureunanan ieu mah encan pasti Gusti Allah nitah mencit teh tebus ku Kangjeng Nabi Ibrahim 100 embe tanggal 8 kunaon malam 9 ngimpi deui jadi mah impian kieu deui kita mencit deui malam 9 malam Arfa kan berarti buat deui can pasti tembus deui 100 kunaon malam lebaran ngimpi deui 3 kali ngimpi cek Kangjeng Nabi Ibrahim yakin atuh berarti mah perintah Allah geus Kangjeng Nabi Ismail teh dipencit ku Kangjeng Nabi Ibrahim eueuh we kanineung saeutik-eutik acan sebab perintah Allah bebeja ka Siti Hajar ka pamajikanana mana deui mana mantep mana naon bapana urang di mah kitu kan pandian budak deka mana diajak nyaba pandian bajuan bagus bajuan sisiran minyak sengitan langsung ku Kangjeng Nabi Ibrahim dituntun bari mau tambang bawa kamina nah cek iblis hei Ibrahim nanaonan maneh ieu deuk mencit anak eueuh ti dituna Gusti Allah kudu mencit manusia aya ge hewan ai manusia matara tiba heula ge tadi pencit salah maneh cek Kangjeng Nabi Ibrahim kula nabi eueuh deui saat ieu nu jadi nabi kaula nabi mah urusanana jeung Gusti Allah impian kaula berarti langsung ti Gusti Allah aing mah percaya ka Gusti Allah sebab aing nabi ka mana si iblis cek iblis teh bisa robah coba aing mah ka mana datangnya ka mana Siti Hajar Bu Hajar anak ke mana bawa ke bapakna nyaon itu maksud bapakna gitu naon
hehe tadi waktu berangkat dan dulu mau tambang eta teh anak lagi pencit namanya bapak pencit anak ih kula nu leuwih nyaho anak teh rek dipencit teh ulah cicigeun udah tadi itu besi kejadian cek Siti Hajar salaki kula mah nabi ari nabi mah urusanna jeung Allah andai kata eta teh dipencit berarti perintah Allah atuh naon hesena aja urusanna nabi mah jeung Gusti Allah ini sia iblis cek iblis kalau haramat Masya Allah coba orang Pasir Gadung misalnya ya orang Pasir Gadung teh ya aya salakina korban duitna ieu teh ya TBB jadi ka pemajikanana aya nu ngabejaan neng coba di handapun kasur duit aya eueuh beung di deuleu eueuh tuh salaki di pejit korban cicing-cicing bae teh kenapa ka dieu goblok teh salaki tolol emang salaki aing mah goblok jasa kayang aing tuh bebejak teh naon teh buah sia eta mah orang Pasir Gadung teh bagus gitu mah tahu tapi lain orang dia lain Pasir Gadung ieu lain Pasir Gadung belah ditulah Masya Allah dua geus teu berhasil iblis langsung wari ka Kangjeng Nabi Ismail mana ieu kuari ieu dibawa ku bapak nyaho teu bawa maneh rek dipencit henteu teh nyaho eta teh dipencit tuh tambang lagi sakedeung deui maneh bakal ditalian dek dipencit tanya aya bapak pencit anak iblis ya dek dipencit dek dikumahakeun abah aing mah nabi urusanana abah mah kalantara nabi jeung Gusti Allah andai kata ieu teh aing kudu dipencit perintah Allah berarti deuk saha nentang kana perintah Allah pokoknya aing mah dipencit dan dinaon atas asal perintah Allah aing mah geus sami'na wa ata'na da ka mana si iblis goblok sia cekel bae batu punyana ditimpa teh iblis janger bae buta matana sabelah pecak Kanjeng Nabi Ismail geus mecakan bisa mecakan iblis kuari mah urang kiai ge babaturan jeung iblis Kanjeng Nabi Ismail mah leutik kana geus bisa mecakan iblis ya Allah ya Rabb ceri iblis teh waduh aing sagecana ti baheula nu wani mecakan aing ka karak ieu cenah pejak iblis datanglah kamina hari lebaran sakumaha impian Abah Ismail Abah teh ngimpi rek mencit anjeun kumaha hate anjeun ih Abah satajiduni bakal manggihan Abah ka kaula abdi teh minas sholihin minas sabirin minan pokona mah abdi mah nurut teh geus kuuhnana kumaha perintah Allah bae nyanggakeun sadaya-daya atuh Abah mah komo Abah mah pernah dibeuleuh eueuhna naonan awak Abah janu Gusti Allah geus mah pencit mah abah abdi mah pencit mah ngan abdi boga pamenta naon pamenta hiji talian abdi abdi ulah gerak-gerak nomor kaduana tungkulkeun beungeut abdi ka taneuh Abah ulah neuleuh beungeut abdi nomor katiluna kaluhurkeun jubah Abah ulah kakecetan ku getih abdi hiji besi kajahoan ku batur nomor kaduana besi getih abdi kurang ganjaranana ka Allah henteu ka taneuh tapi ka baju Abah nomor kaopatna bukaan baju abdi bikeun ka emak lain dikeun naon tanda bejakeun ka emak mun nanyakeun Ismail ka mana Ismail dititipkeun ka Zat anu maha kawasa nu bogana nu leuwih apal jeung leuwih nyaho sagala-galana bejakeun ieu lah bajuna sing sabar gitu ka emak Masya Allah Kangjeng Nabi Ibrahim ngadenge ucapan anak seperti kitu wah sakumaha doa abdi Gusti ternyata dikabul Rabbi habli minas sholihin abdi nyuhunkeun ka Gusti anak anu soleh terbukti horeganan anak teh dititah dipencit teh nurutna luar biasa pohar nomor kagenepna Abah mencit abdi nangtung bah ulah diuk besi engke lamun diuk Abah ngagedeprak bareng jeung abdi sakitu bae abdi ya guys langsung bae
talian ke Kangjeng Nabi Ibrahim beungeutna dikahadapkeun blek langsung pesona cabut ku Kangjeng Nabi Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sakuat mata naga teu lecet-lecet aja sakali deui. Bismillahirrahmanirrahim. Teu lecet-lecet aja. Cek Kanjeng Nabi Ismail bah nu embat atuh bah gosok lalaunan kitu meureun abah mah rasa ka abdi teh anak lalaunan nu embat sih ieu abah geus embat biasa geus da kuari mah kieu bae lah ieu ulah make di talian abdi besi pajar kayak ku Gusti Allah teh abdi teh ieu teh kurang nemah lantaran di talian abdi mah ulah di talian bejakeun ka Gusti Allah ku nemah-nemahna abdi dipencit ieu talina pegat-pegatkeun ambo cek Kanjeng Nabi Ibrahim barang langsung dibukaan talina terus dipencet deh. Bismillahirrahmanirrahim. Umbat bejak itu anak dipencet ya Allah ya sekali dikerasa langsung Kanjeng Nabi Ibrahim nyobaan pesona dikabatukeun dikitukeun batu belah Ismail tuh batu dibelah ieu peso teh lain sambarangan berarti kan seukeut ieu sakali deui bah coba sakali deui wajib deui sakali deui. Bismillahirrahmanirrahim. Cek Gusti Allah Jibril turun maneh saksian hamba aing nu ngaran Ibrahim saksian hamba aing nu ngaran Ismail tuh keur mencit anak rela pisan nemah pisan nurut pisan ka aing geus bejakeun ka Ibrahim wari ye digantian ku embe tuh di sorga langsung malaikat Jibril ka sorga aya embe Habil tanggul ku malaikat Jibril didatangkeun ka dinya diganti langsung diganti ku embe di sorga Masya Allah langsung dikeret langsung Kanjeng Nabi Ismail nadinya Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Kanjeng Nabi Ibrahim la ilaha illallah Allahu Akbar. Malaikat Jibril Allahu Akbar walillahil hamd. Pejit geresek Masya Allah. Jadi takdir teh tilu jelema apa urang wari tatadina mah teu nyaho oh jaheuh horengana mantap engke takdirna tiluan miti Haji Pendi Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar mending Haji Pendi na kurang dipencit jauh manfaat hidup di dunia ge jangan iyalah ya keistimewaan hamba Allah nu ngaran Ibrahim keistimewaan hamba Allah nu ngaran Ismail Masya Allah nurut ka Gusti Allah luar biasa sampaikan kaboga gelar Khalilullah didongengkeun hiji supaya apal riwayat korban nomor kedua moal aya hiji jelema luhur munggu Allah tanpa korban dina harti korban teh naon nu kurang dikorbankeun ka Gusti Allah moal aya jelema diangkat jadi wali Allah teu pernah ngorbankeun naon nu boga ilmu boga teh korbankeun ulah pake reangan duit harta boga teh korbankeun pake ka Gusti Allah wawasan korbankeun wawasan urang boro-boro ngorbankeun kitu ngorbankeun waktu berarti tah diuk ti penting maca Quran tahu maca salat teu pernah korban urang teu pernah Masya Allah kumaha jadi wali atuh Abuya Sulaiman di dia nu mantak hebat ilmuna sakumaha tadi dina tasletikna dalail leuwih ti eta leuwih teh eta ngorbankeun waktuna pake ka Allah ngorbankeun hartana pake ka Allah ngorbankeun wawasanana pake ka Allah lamun enggeus dikorbankeun sagala rupa karak jadi waliun min auliyaillah urang mah ai hirup hayang jadi wali ai korban tuh iki geus ngomong bae
geus aya sabaraha kiai korban naon tuh saya nanyakeun ka aing nah nanyakeun kitu kan dek bentak kan berarti kan pikirannya nama hayang korban sorangan mun bisa mah di Cilogok geserkeun ka imahnya kabeh patolong tah ieu kira korbanan korbankeun nah belajar urang nurutan Abuya Sulaiman anu nyana masa hirupna teh korban tuh Ki Hairun selama hirupna ngorbankeun sagala rupana Abuya Rasam selama hirupna ngorbankeun segala rupa laluhur kurang maya korban di mana nek calon tah sia tah lain aing dah sia tah nu ngomong dah aing henteu toser doang mah segala kepala desa segala naon sia teh urusanana korbankeun kuburan ka Gusti Allah mana ieu nu demi Allah ieu sakedeung deui nu manta kukula dicaritakeun ieu menghadapi bulan haji Allah Maha Uninga hartana ti Allah urang ka Allah mumpung hirup keneh kebenaran pengajian di urang keur ngabahas tentang kurban ulah sumput salindu beja ka pamajikan neng urang can orang korban urang korban betul lah saya buka dieu mah lain kitu sia sakali kitu entah semua itu bae geus atuh aing buma tuh aing mana korbannya geus ka kabeh ka ditu lah pamajikan memang kos kitu bae kan langsung beli embe beres bajakeun kak jangan tinggal lagi tuh kakak lalu bawa omong lain dia anting lagi segala iya ya asal guluban kalimat diwati kakak hampura itu pakai korban tuh goblok kakak mah bisa korban aing keneh bae iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah geus jelas ke bulan haji tanggal hijina Verbo 20 naon gitu 9 derajat malam Selasana malam naon ngaranna jam 11 itu naon itimana malam Rebo 9 derajat luhur berarti geus ulah sanksi deui insyaallah tanggal hijina Rebo berarti kan Rebo Kamis Jumat nah ke urang ba'da eta berarti kurban geus ulah loba omong eta mah Quran anu korban anu biasa eta mah sakumaha anu tadi teh anu diriwayatkeun masyaallah kan Kangjeng Nabi Ibrahim mah ratusan pakai korban ka Gusti Allah syukuran jatuh di aku lain nu aing nu Allah mantep dongeng mah aing ngalaksanakeun atuh tetep hitung-hitungan tapi orang itu pernah ngorbankan waktu pakai ibadah ke Gusti Allah jam 2 udah mandi wudu ngurapi pakai baju pakaianana pakai sesengitan mun aya minyak duyung abe urang ngahayal kerja minyak dupai mah asa aing teh pae tuh ya salat Allahu akbar diuk batur saat ieu keur lelap sare tadi beurang ngecapet di pasar di kantor berbagai-bagai lapangan ku ari teu bisa hudang Gusti abdi tengah beuting ieu hudang ngorbankeun waktu sahanu teu tunduh tapi ku abdi tunduh terek ditahan ieu teh hanya semata-mata ngan ridho Gusti be abdi teh ngorbankeun waktu penting nu kuduna mah sare abdi teh sarua abdi ge tunduh Gusti Maha Uninga tapi ku abdi deuk dikorbankeun pake ibadah ka Gusti Allah tah korban waktu eta tah masyaallah datanglah ka subuh tah subuhna bau HS blok tak mah kodok datang ke asar sak pamajikan aing bisa ibadah kos kitu mah atuh pentingna hudang bedang saheres mah we dahar we numpak da kumaha teh sih ieu lah urang mimitian gerak kurang korbankeun urang boga ilmu bikeun ka batu ulah aya nanaon di jero hate abdi teh katitipan ilmu ku Gusti aya nu hayangan ieu teh hiji dua santri
atau kadang orang tadi ondang kamu sholat pengajian mingguan malam malam Gusti ieu teh titipan ilmu teh gua biterek dibikin bae tanpa aya embel-embel ngorbankeun waktu ngorbankeun ilmu demi meraih ridho Allah Subhanahu wa taala korbankeun urang ieu mah pan lamun diondang ka mana geus kieu bae ka mana cenah diondang na kieu ka anu daerah Beling tuh kieu goblok jasa ieu mah cuma kolot-kolot mah bangun terdidik daerah nih mah ieu mah kabawa paeh meureun nya watakna kos kitu tah ya Allah ya Rabb robahna ngaji ku ngajina meureunana asup ti dieu kaluar ti dieu bae meureunana nah iyalah orang kudu bisa ngorbankeun urang dakwah teh kadanan cara Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam dakwah kadanan cara Kangjeng Nabi Musa alaihissalam dakwah kadanan cara Kangjeng Nabi Isa komo Kangjeng Nabi urang mah atuh cara guru-guru urang dakwah teh mimiti pamajikan urang dakwah neng wayahna lah tuh ja urang rek menghadap bulan haji urang puasa ke tarwiyah arpangan cenah cak kiai mulaina ti tanggal 1 gede jasa ganjaranan ngomong bae tuh di dinya heula bae sih geus kadenge teh ku ceuli aing masuk ngajakan pamajikan heulanan sorangan bae kayak pamajikan menuturkeun itu mau ke pamajikan ngomong bae di dinya ngabual-bual bae dahar minum cek salakina aing puyeng ada ieu mah boga pamajikan watak pamajikan ada sih hade lamun deuk boga pamajikan anu tadi nama santren abe diajak ibadahna ngeunaan ji cenah kula bang di sekolah tadina lain santri paingan teu nurut kawin deui kan ngeunaheun tuh sia mah pas bae tuntuna mah lain ka sorga ribut melulu nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang tempo geura sejarah nabi-nabi nu baraheula korbanna luar biasa urang tempo para aulia-aulia Allah ngorbankeun dirina luar biasa namun urang nyaritakeun Tuan Syabdul Qadir beuh korban-korbanna luar biasa urang nyaritakeun Abu Hasan As-Sajili ngorbankeun dirina luar biasa datangkan ninggalkeun lembur sagala eta teh ngaranna ngorbankeun segala-galana demi meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Ieu mah geus ulah hese-hese urang mah nyontot teh ieu bae Abuya Sulaiman bin Kiai Haji Asdani tah tuturkeun sepak terjang ibadahna anu khawarikna kaistimewaanana geus pada arapal guru-guru urang ge ngadongeng-dongengkeun tapi ulah nempo etana nempo teh ibadahna. Adapun karomahna manuk dibere itu kumaha Allah nu penting urang nuturkeun sepak terjang hiji Abu Yaman teu leupas ti dalail nomor kadua teu leupas ti zikir nomor katiluna teu leupas tina wudu dawamul wudu ye kula ye lamun kudu dibejakeun gering sebenarnya muriang tadi kan ngaji suara ge eueuh ka suara teh eueuh muriang asana moal bisa ya ka dieu moal bisa ye betah sare ge setengah jam sekali budang sholat terus istirahat ki dihadiahan ye kukula dihadiahan Abuya teh dihadiahan lamun Abuya ieu bener luhur cek kula dina hadiahna cageurkeun ti korok kula tapi dina hate teu ngomong kitu henteu sia masuk aja yang nyaho bayaran nah hate embongkeun coba ka rumah Abuya langsung kula kieu ngimpi saeutik Masya Allah hudang cagur dan numantak tadi ka Haji Apip saudara mah ka Haji gering ieu teh suara eueuh tapi tadi hangga hadiahan Abuya menta ka Gusti ka rumah Abuya cagur ieu makan kontan kan mantak kita tadi langsung deuk ka ditu teh deuk geus hadir Abuyana lain letik-letik jelema kan berarti nah enak ngomong itu cara ngahadirkeun aku mah babari kumaha pencapaian sok sia mah kitu kan ngahadirkeun teh kos mah musak atuh lain deui aya urusan ala teh kos kitu mah nah cakeut iyalah karomah Abuya nu mantak kula taajubna luar biasa inget we ka Abah sok dongeng we di dapur lain jelema leutik Abuya
kontan kula langsung cager eta teh ti kamari geuring teh nu sok hese jasa cagerna lamun lain diurut segala macam-macam diistirahatkeun tiba-tiba hudang asar cager yelah karomah Abu Ya karasa ku kula Gusti nu mantak tadi ge ti awal hayang dihijikeun we jeung ahli-ahli Allah nu mantak datangna ka dieu aing ngajina onam jeung geus bararisa urang dieu mah aja parhodei kan ngan ieu maksud mah hayang dihijikeun we jeung ahli-ahli Allah mudah-mudahan kumpulna urang di dieu disaksian ku para malaikat leuwih-leuwih ku Gusti Allah Subhanahu wa taala jaga di akhirat urang dihijikeun jeung ahli-ahli Allah terutama di dieu jeung Abu Ya Sulaiman jeung kiai-kiai nu sanesna di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ieu masa kieu bae pengorbanan Abu Ya masa hirupna luar biasa henteu pernah talangke dina nganjurkeun agama Allah tinggal ku urang dijiplak masa hidup manehanana komo ku anak incuna mah urang jiplak aki urang uyut urang nu ngaran Abu Ya Sulaiman geus moal ka mana uyah mah tetes pasti ka handap tiga sakitu dilempeng-lempeng ku urang nya sekali deh mudah-mudahan urang gabehan aya di bawah bendera Abah Haji Sulaiman belah dituna bendera Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakitulah ala kadar nyeeling kana haulna Abu Ya intina patali jeung bulan haji korban lain korban eta bae ternyata korenganan urang kudu bisa korban eueuh hiji jelema nu luhur ulah ningali rasul ulah ningali nabi tetapi tingali para aulia-aulia Allah guru-guru urang nu mantak laluhur pengorbananana luar biasa mulai ti ayeuna naon nu urang bisa dikorbankeun ulah loba duladel hiji bae ridho Allah Subhanahu wa ta'ala nu boga ilmu korbankeun ilmuna pake negakeun agama Allah nu boga wawasan korbankeun wawasanana pake nganjurkeun agama Allah nu boga harta korbankeun hartana demi ridho Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan urang kabehan bisa kalalorban sehingga aya dina ridho Allah Subhanahu wa ta'ala.